Wilujeng enjing barudak, hari ini kita akan belajar ngaran kadaharan jeung asal tempatna. Tahu asalna di Kabupaten Sumedang. Dodol asalna di Kabupaten Garut. Borondong asalna di Kabupaten Bandung. Surabihejo asalna di Kabupaten Karawang. Peuyeum asalna di Kabupaten Bandung. Wajit asalna di Kabupaten Bandung Barat. Tauco asalna di Kabupaten Cianjur. Mochi asalna di Kabupaten Sukabumi. Galedo asalna di Kabupaten Ciamis. Kecap asalna di Kabupaten Cirebon. Hatur nuhun.